Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nyanga urang lajengkeun kana hancan katunda nyaeta kitab Riyadhus Shalihin halaman 22 atanapi nu benten halamanana babuma yakulu idza labisa saubahu. Babuma ari ieu bab eta mertelakeun perkara yakulu nu maca jalma atau bacaan yakulu nu maca jalmi idza labisa di mana-mana nganggo jalmi saubahu kana angwan jalmi. Jadi dina ieu bab rek nerangkeun bacaan ketika nganggo anggoan. Yustahabu disunatkeun naon ayakula yen maca jalma bismillah kana lapan bismillah. Wa kadzalika jeung nya kitu deui disunatkeun tustahabu disunatkeun naon atasmiyatu maca bismillah fi jamil a'mali dina sakabehna pirang-pirang amal. Jadi hukumna sunat jalmi maca bismillah. Bahkan maca bismillah hukumna sunat teh lain rek dina nganggo angwan nungkul pijamil amali dina sakabeh pirang-pirang amal. Amal naon bae urang rek ngaos bismillah bade dambal bismillah naon bae sunat hukumna maca bismillah sesuai dina hadis Kanjeng Nabi itu. Dina saur Kanjeng Nabi kulu amrin dibalin la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim bahwa azdam au aqtu. Sakur perkara nu dianggap sae heng teu maca heula bismillah teu dimimitian ku maca bismillah maka eta perkara teh sarua jeung corob atawa potong. Kumargi gitu disunatkeun setiap amal kasayan disunatkeun maca heula bismillah. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadapi kitab Ibnu Sinni dina kitabna Ibnu Sinni. Aya Sinni aya Sunni mangga sami. An Nabi Sa'idil Hudri katampi ti Abi Sa'id Hudri radhiyallahu anhu. Wasmuhu sareng ari namina Abi Sa'id Hudri teh Sa'ad bin Malik bin Sanan eta Sa'ad putrana Malik putrana Sanan. Anan nabiya kana sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana eta kabuktosan Kanjeng Nabi idza labisa eta di mana-mana nganggo Kanjeng Nabi sauban kana anggoan kana raksukan komison tur kana baju kurung auridaan atawa kana sorban aw amamatan atau nganggo kana sorban. Ridaan mah sorban amamah mah sorban nu dibengkerkeun kana mastaka, ridaan mah solendang sorban anu disolendangkeun. Yaqulu ngadauh Kanjeng Nabi ngaos Kanjeng Nabi Allahumma inni as'allahumma ya Allah inni saestuna abdi as'alu eta nyuhunkeun abdi ka Gusti min khairihi tina saena ieu saub wa khairima jeung saena perkara huwa anu ari saub lahu eta pikeun emak. Wa a'udzu sareng nyuhunkeun pangriksa abdi bika ka Gusti min syarrihi tina awonna ieu saub wa syarrima jeung awonna perkara huwa anu ari itu saub teh lahu eta pikeun emak. Jadi maksudna dina ieu hadis kahiji ketika Kanjeng Nabi bade naon ketika bade nganggo angwan baik itu baju atau komis sorban solendang Kanjeng Nabi nu diaosna Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu eta nu dicontohan ku Kanjeng Nabi. Hadis kadua warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya pihi dina ieu kitab Ibnu Sinni an Mu'ad bin Anas katampi ti Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Kanjeng Rasul man saur Rasul man ari sing sajalmi labisa anu make ieu jalmi sauban kana baju jadidan anu weuteuh. Nah, ya ketika ibu-ibu paribasa ka suamina hoyong pangmalikeun baju weuteuh, ku suami tanya heula geus apal jampena make baju weuteuh can gitu. Kudu apal ulah yang pangmalikeun baju weuteuh hari duana make pakaian baju weuteuh can apal. Pentah heula duana geus apal can. Tasaur Kanjeng Nabi man labisa sauban sing saja malah bisa nu nganggo ieu jalmi sauban baju jadi dan weuteuh Pakola maka
sok ngaos kanjeng Nabi alhamdulillah alhamdu ari sadaya jenis puji nu opatillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu kasa makean ieu ladini ka abdi hada anu ieu warozako sareng warojako jeung geus ngarizkian ladini ka abdi hikana ieu hada min ghairi haulin tina henteu rek daya miniti abdi teu aya daya miniti abdi wala kuwatin jeung teu aya kakuatan ghafaro maka ngahampura sa Allah Gusti Allah lahu pikeun ieu man makana perkara taqaddama nu tos teh heula ieu ma mindan bihi tina dosana ieu man maksadna saur kanjeng Nabi sing saha jalmi Nabi ngadaukeun sing saha jalmi nganggo anggoan nu beuteuh maka terus we ieu jalmi teh maca alhamdulillahilladzi kasani hada wa rajaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin maka eta jalma ku Allah bakal dihampura dosa nu geus kaliwat tina dosana ieu jalmi. Jadi eta ketika orang meuli baju beuteuh maka baca make pakaian baju beuteuh teh alhamdulillahilladzi kasani hada wa rajaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bacana sampai dinya. Itu doa bacaan nu kawarid nu dicontoh Kanjeng Nabi ketika bade nganggo anggoan nu biasa jeung anggoan weuteuh. Lajengkeun babu ma ari ieu bab eta mertelakeun perkara yaqulu nu maca jalma idza labisa di mana-mana nganggo jalmi saoban kana baju jadi dan weuteuh aw na'lan atawa make senal wa ma jeung perkara asbahan nyarupan ieu mahu kana ieu senal dina ieu bab bade ngajelaskeun bacaan-bacaan ketika jalmi nganggo baju beuteuh atawa make sendal atawa sapatu yustahabu disunatkeun naon ayakula yen maca jalma ingda libasihi dina nalika make na ieu jalma makana perkara qadamna nu geus ngaheulakeun urang sadaya hukana ma fil babi dina bab qoblahu sateu acanana ieu bab. Jadi disunatkeun ketika urang nganggo anggoan entos tadi dina bab sebelumna disunatkeun ketika nganggo anggoan baca heula naon doana aya dua hiji meunang Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu eta hiji tah nu kadua meunang deui bacaanna teh alhamdulillahilladzi kasani hada wa rajaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin mangga itu bacaan bade nu eta mangga warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya an Abi Sa'id Hudri katampi hadis ti Abi Sa'id Hudri radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Sa'id Hudri kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajada di mana-mana nganyarkeun Kanjeng Nabi sauban kana baju sama maka ngangaranan Kanjeng Nabi hukana ieu saub kana baju bismihi kalawan ngaranna ieu saub amamatan kana amamah sorbanu dibengkerkeun kana mastaka au qamison atawa kana baju kurung au ridaan atawa kana selendang sumaya kulu terus we ngaos Kanjeng Nabi Allahumma laka Allahumma ya Allah laka eta kagungan Gusti alhamdu ari sadaya puji anta ari Gusti kasaota eta tos makekeun Gusti ni ka abdi kana ieu angwan as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti khairahu kana saena ieu angwan wa khairoma sareng saena perkara sunia nu didamel ieu angwan lahu pikeun ieu ma wa a'udzu sareng nyuhunkeun pangriksa abdi bika ka Gusti min syarrihi tina awonna ieu angwan wa syarrima sareng awonna perkara sunia anu didamel ieu angwan lahu pikeun ieu ma hadisun ari hadis sahihun eta sahih orang ngariwayatkeun kana hadis Abu Daud Sulaiman bin Ash'athi Astani wa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat at-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasai fi sunanihim dinas sunana ya Abu Daud
Abu Isa Muhammad sareng Abu Abdurrahman. Qala nyarios at-Tirmidzi Imam Turmudi hada ari hadisun hasanun eta hadis anu sae. Tadi maksudna ketika Kanjeng Nabi nganyarkeun Kanjeng Nabi kana angwan, berarti kana angwan teuh angwan anyar, maka Kanjeng Nabi baik itu kana sorban, baju atau selendang, Kanjeng Nabi sok maca Allahumma laka alhamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Itu doa nu dicontohan ku Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi bade naon nganggo angwan, terutama angwan rek nganyarkeun deui itu ngaganti pakaian weteh. Hadis kadua dina bab nganggo angwan weteh. Warwaina sareng ngariwayatkeun urang sadaya fi kitab Tirmidzi dina kitabna Imam Turmudi. An Umar katampi ti Umar radhiyallahu anhu qala nyarios ieu Umar. Sami tu nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngadauh Kanjeng Rasul, mana rising sajalma la bisa eta make ieu man sauban kana baju jadidan anu weteh. Pakola terus maca man, alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah alladzi anu kasatos makekeun Gusti ni ieu ladini ka abdi makana perkara wari anu nutupan abdi bihi kalawan ieu ma aurati kana aurat abdi au tajammal atawa paran wa utajammalu sareng mapaesan abdi bihi kalawan ieu ma fi hayati dina hirup abdi. Summa amada terus weh ngahaja ieu jalma teh ila saubi kana pakaian alladzi anu akhlaqo anu tos butut ieu ladi gitu patah sodako terus sodakoh ya jalma nyodakohkeun bihi kana pakaian utos butut kana maka kabuktian ya jalmi fi hibdillahi eta aya dina ririksaan Allah wa fi kana fillahi aja wa jalla sareng aya dina ririksaanana Allah aja wa jalla wa fi sabilillahi sareng aya di jalan Allah hayyan barina hirup wa mayitan sareng maut. Maksudna saur Kanjeng Nabi nu kakuping ku Sayyidina Umar sing saha jalmi make pakaian weteh terus ieu jalmi teh begitu make pakaian weteh teh maca heula alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa utahammilu bihi fi hayati, terus sampai fi hayati didinya dibacana maka terus we ieu baju anu tadi nu geus butut disodakohkeun maka ieu jalma saur Kanjeng Nabi nu maca tadi bari baju urut nu bututna disodakohkeun maka ieu jalmi teh bakal aya dina ririksaan Allah jeung aya di jalan Allah selama hirup jeung mautna ieu jalmi. Mudah-mudahan urang tiasa ngamakeun kana doa ketika doa rek make pakaian anu weteh gitu. Jadi doa pakaian weteh teh bade nu mana nu dianggona cek tadi alhamdulillah dikasani hadda wa rojaqoni min ghairi haulin minni wala quwatin mangga bade doa nu ieu alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa tuhammilu bihi fi hayati mangga. Sakitu panginten pangosan dinten ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.